Sampurasun. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Asep dina dongeng kabayan sayembara. Ayeuna teh nincak bagian kagenep ndaskeun hancanu katunda kamari. Kamari teh parantos dugi ka kabayan ngadangukeun Pak RT tentang maotna Pak Ustadz Burhan anu teu wajar. Mangga kaparayun. Beres ngobrol kabayan jeung kardun pamitan rek sare di masjid sakalian rek bebersih. Tadina mah Pak RT teh ngadeg ngajak sare di imah, tapi kabayan nolak kalayan alasan rek bebersih di masjid sakalian iktikaf. Sanajan rada ragu-ragu, akhirna mah Pak RT oge milu ngendong di masjid. Sapeting jemput RT teu bisa sare ceulina rebing ngadengikeun nu ngobrol nu ceuk beja pajar sok aya nu tinggerendeng. Sakapeung ret kana rohangan pasaran nu cenah sok oyag-oyagan. Bari disada tolek tak gret-gret. Tapi waleh sapeting manehna merhatikeun oge teu aya nanaon. RT kalah gandengeun ku kerek kardun nu gurger patembalan jeung kabayan dipirig ku sora bangkong. Ti kajauhan geus ting dulugdug sora bedug jeung ting kalentrong sora kohkol. Angin janari nu nyaliksik kana liang bilik karasa pisan nyecep kana punduk nu teu katutupan sarung. Sora hayam kongkorngok patembalan jeung baturna. Tanda waktu nyedek kana waktu isuk. Meureun hayam teh ngabejaan. Ka manusa geus waktuna salat tahajud. Geus waktunya sumujud kanu gaduh sifat wujud. Geura syukuran ka Pangeran, ulah kamalinaan, najan sare keur tibra pisan. Tiris asli tiris pisan keur mahawa di lemburan, mahawana teh tiris katambah wanci janari jeung usum halodo. Reangna sora hayam jeung kohkol katut bedug teh teu matak nyaring ieu, nu puguh mah rasa asa dipepende. Tapi pikeun jalma-jalma nu aya cahaya dina hate mah langsung pakurinjel turuy ka cai arek abdas terus salat tahajud, tadarus jeung zikir. Nu boga cahaya mah ngarasa eta teh panggeuing ti Allah nitah sumujud ka mantena. Saperti kabayan jeung kardun, maranehna pangkuniang hudang bari ngadua, terus ka WC bade abdas. Terus kabayan jeung kardun salat tahajud ku sunaker diteruskeun kana tadarus bari nungguan waktu subuh. RT mah nempokeun we bari bengong lain nurutan, kalah olohok nempo nu ibadah ti mimiti udang sare teh katunduh ngadak-ngadak leungit. Barang geus nepi kana waktu subuh, kardon ngong adan. Persis sora adan di Masjidil Haram. Pak RT mah direumbai cimata kagugu ku sora azan. Kitu meureun ari handana jalma eling mah tembus kana hate nembrag kana manah
matak jadi ubar keur jalma anu linglung, jadi tambak keur anu didoja. Jadi aringat dosa nu kalangkung, antukna jadi kaduhung, terus tobat kanu Maha Agung. Beres adan terus salat fajar, salat anu leuwih gede pahalana dibandingkeun dunya jeung eusina. Jalma nu bruk di juru bruk dipanto ngalaya di tengah imah, embe ting berele soang ting garaong, masih keneh dianggap miskin ari tara salat fajar mah. Kitu pisan pancek Kanjeng Nabi oge. Bari nungguan waktu qomat kabayan ngadoa kanggo umat Islam. Doa anu masyhur. Beres ngadua derwae sholawat anwar maningear nepi ka teu sadar di luar loba nu noong. Horeng teh Pak RT bebeja ka warga nu deukeut jeung masjid masalah manehna geus ngendong di masjid jeung 2 santri. Lantaran panasaran warga nu kabejaan mah haripeut ngejugjug ka masjid. Tapi lain rek salat subuh, da geus lila oge tara sarolat samodel RT wae nu ilu ngadon jeung kabayan teu salat tahajud ieu abdas oge henteu ukur nempukeun kabayan. Beres salat subuh jeung wiridan katut ngadoa kabayan kaluar ti masjid. Barang jol kabayan kaluar breh teh jalma mani loba keur lalajo anu salat. Seueur jalmi mangga atuh geura salat subuh ku Pak RT di luluguan. Nu make celana panjang jeung sarung mah tuluy wae kacai rek abdas, tapi bari ting laliuk ka palebah pasaran. Sieun usik meureun pasaranana. Beres salat kabayan asup deui ka masjid, terus ngageroan nu di luar supaya arasup. Terus kabayan nyarita, saderek sadaya jamaah ieu masjid, ti mimiti ayeuna hayu urang ramikeun deui masjid, ulah sieun ku jurig, ulah sieun ku nu maot. Jurig alias jin teh makhluk Allah. Atuh tangtuna oge jurig bakal sieun lamun arurangna taat ka Gusti Allah. Atuh anu maot oge moal jadi jurig, moal bisa ngaganggu anu hirup. Boro-boro ngurus nu hirup, nasib manehna oge duka kumaha. Sakabeh anu maot geus didaguan ku malaikat munkar nakir nu rek nakonan jeung menta pertanggungjawaban. Sagala amal hade jeung goreng salila kumenang di alam dunya. Daya nu nyarita kabeh oge regep nyimak Ustad kabayan nu keur biantara. Abdi bade naros saha nu ngamimitian pajar pasaran oyag-oyagan. Warga pating rareret jeung pating tunjuk. Akhirna pok aya nu nyarita yen Mang Kemed nu mimiti nyebarkeun masalah pasaran teh. Mana Mang Kemedna? Mangga kapayun. Di daguan teh Mang Kemed teu daek wae aya. Da memang Mang Kemed mah keur anteng jeung batur-baturna di posrona keur maraen gapleh. Kacaturkeun Mang Kemed keur anteng-anteng maen gapleh, jol-jol aya nu ngagorowok. Kang Kemed, digoroan ku Pak Ustad. Ustad mana? Lain geus paeh tah si Ustad teh. Kemed nembalan rada kasar nembalanna teh. Ongkoh manehna asa kaganggu karesepna. Ustad kabayan, tuh nungguan di masjid. Alah, ya naon tah si borokokok teh. Sugan hayang kawas si Burhan. Kitu jawabna teh.
tapi teburung kemed ngoleset indit ka masjid. Batur-baturna ge milu pajar bisa aya naon cenah. Nah hanya kemed teh ngungkit karanburan bari nu siga cecep ka Ustad Burhan. Buah-buah aya udang di balik pintu. Urang teraskeun deui dongengna memeh neang kabayan nu nungguan nu keur nyusulan kemed. Urang teang heula kajadian sababaraha poe ka tukang ngeunaan Ustad Burhan. Burhan lain pituin urang lembur pasir nyungcung, tapi Ustad nu kabeneran mukim di lembur eta. Urang dinya resepkeun pisan ka Ustad Burhan. Sabab pinter pisan ngajina, ceramahna kaharti katurut ku budak ku remaja oge ku nu dewasa. Matakna urang pasir nyungcung mah resepkeun pisan. Disagegireun pinter agama, Ustad Burhan bisa main po alias ilmu bela diri atawa silat. Jadi jang ngabela diri mah Ustad teh teu kudu ngandalkeun batur. Sagala rupa hal nu aya di ieu alam berlaku dua hal, bener jeung salah, pinter jeung bodoh, resep jeung hewa, jeung rea-rea deui. Nya kitu Ustad Burhan oge. Disagenengkeun loba nu mika resep teh aya oge nu mika hewa. Kemed teh hiji orong-orong alias sampah masyarakat. Karesepna ngadu, mabok, lacur jeung sejena nu mengpar tina bag-bagan agama. Remen kajadian kalapa leungit, balong bedah, bari laukna beak atawa poe baju samping oge leungit. Urang pasir nyungcung mah geus teu kudu neangan jurig teu kadeuleu. Deui da moal salah pasti kemed sabatur-baturna. Tapi masyarakat teu bisa kukumaha mun aya nu laporan oge sok beak disiksa ku kemed saparakanca. Tapi sanggeus di pasir nyungcung aya Ustad Burhan, kemed CS teh rada ngurangan tingkah laku gorengna. Sabab sawarena batur kemed aya nu tobat alatan eleh gelut ku Ustad Burhan. Hal eta nimbulkeun kacecep kemed ka Ustad Burhan. Sagala tekah paripolah dilakonan hayang nandasa Burhan. Tapi Burhan salamet wae. Atuh kemed lain kalah kasadar tapi tambah kacecepna. Hawa tiis nu masih keneh asli tayare kasesa. Polusi ti pabrik-pabrik nimbulkeun kabetah nu taya hinggana. Hal ieu teh keur anu boga imah mah nimbulkeun rasa syukur ka Zat nu Maha Ghafur. Saperti halna Burhan bari nyanghareupan cik kopi panas teh, manehna mah teu eureun-eureun geger nengan dikir. Naon sababna? Sabab ceuk Ustad Burhan dina hiji ceramahna, ari zikir teh matak tenang kana hate. Nu matak pantas Burhan mah najan hirup sorangan bari di lembur batur oge manehna mah adem wae siga nu teu boga kasusah. Keur anteng dikir bari ngopi joal aya nu datang tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, punten wargi abdi teu damang. Hoyong pang ngubarankeun. Oh, muhun. Kayak kaditu lemur lebaknya. Muhun. Beres ngopi, Ustad Burhan init ka lembur anu biasa. Ustad Burhan geus apaleun da sok panggih jeung jalma eta mah.
Sanajan Ustad Burhan teh boga ilmu nambaan, tapi urang dinya sok minta tulung hayang pangjampekeun. Anehna hampir kabeh nu dijampe ku Ustad Burhan cager deui. Kira-kira di pertengahan perjalanan pas si gawir jol teh si Kemed sabatur-batur, "Hei, rek ka mana Ustad?" Aya Kang Kemed. "Assalamualaikum Kang." "Alah, tong api-api Ustad. Dewek oge nyaho, maneh pasti teu suka ka dewek." Keur kitu jol deui batur-batur si Kemed. Malah nu tadina oge aya terus ngahurup Burhan. Burhan kacidaruasna lantaran manehna indit ti imah teh alatan rek nulungan dulurna jalma eta. Horeng teh nipu meleg-meleg. Tungtungna derwai gelut 7 lawan 1. Sakuatna oge Burhan tetep manusia biasa nu keuna ku apes jeung jaya. Samuk sakumaha lihaina main silat, Burhan ngalawan musuh-musuhna nu modal nekad. Tetep Burhan eleh tanaga. Kalayan titis tulis ti Azali nuturkeun tulisan di Lauhil Mahfud, Burhan kudu apes poe harita. Dina hiji kasempatan Kemed nu geus kalimpudan ku nafsuna rajang Burhan make tanaga sataker kebak. Cebron puk bangkieung. Keur Burhan ngoloyong ka palgah gawir. Batur-baturna Kemed ngahurup bari dina waktu nu sarua na rajang Burhan. Puk tenggelanana batur-batur Kemed meneran pisan kana tong Burhan. Atuh teu antap wara deui Burhan ngacleng brus kana jurang. Sapada harita Ustad Burhan azal di jurang kulantaran dicilakakeun ku Kemed sabatur-baturna. Geus sababaraha urang lembur pasir nyuncung ka leungitan Burhan. Tapi eueuh nu nyangka Burhan geus maot. Saminggu ti kajadian mayit Burhan kapanggih ku tukang ngarit nu kabeneran ngadag-ngadag hayang turun kana jurang. Mayitna dikubur di lembur eta da eueuh nu nyaho Burhan urang lembur mana. Urang lembur kabeh oge ngarasa sedih jeung asa kaleungitan ku Burhan. Ngasoh heula pamirsa, ngasoh. Urang lembur pasir nyuncung Tunggara hampir kabeh warga ngarasa kaleungitan. Ti mimiti budak leutik, emak-emak, bapak-bapak, nini aki kabeh ngarasa kaleungitan. Masjid nu tadina rame ayeuna mah mimiti ti iseun. Tapi aya keneh anu ka masjid mah didikan Ustad Burhan pikeun sawarana warga cukup pageuh.
buktina najan ustadna geus maot oge masih aya nu nuluykeun. Barudak ngaji oge tadina mah sok aya, tapi lila-lila mah beak sabab sok disingsieunnan ku si Kemed sapara kanca. Tapi nu ka masjid pikeun salat mah angger wae, teu ngurangan sanadyan teu cara keur aya Ustad Burhan. Sagala rekayasa dilakukeun Kemed sapara kanca supaya nu ka masjid beuki ngurangan. Kulantaran hasilna kurang nyugemakeun, akhirna Kemed ngajakan ngariung ka balad-baladna ngabadamikeun kumaha carana sangkan warga eureun ka masjid. Sakumaha biasa warga teh mun geus datang wanci magrib ting torojol ka masjid, kitu kabiasaan warga ti mimiti aya Ustad Burhan. Malahan Ustad Burhan geus maot oge warga teu pindah pileumpangan. Papatahna geus napel kana hate sakumaha warga. Nahiji peuting keur salat Isya di tukangan masjid sora aya nu keur ngobrol, aslina ngaganggu kahusuan salat. Sakapeung aya ting kolotrak lebah pasaran, aya nu panasaran ngabatalkeun salat leos ka tukang, tapi eueuh naon-naon terus salat deui. Der deui sagala aya, lila-lila mah sumber di warga lembur pasir nungcung. Pajar di masjid aya jurig, Ustad Burhan ngajung jurigan. Nu ka masjid oge tambah poe tambah ngurangan. Komo nu burangan mah ngaliwat kaburuan masjid oge sieuneun. Akhirna nu ka masjid beak sabab meh unggal peuting pasaran sok oyag-oyagan jeung aya sora nu ngobrol. Lamun keur aya nu salat pajarkeun Ustad Burhan hayang ngilu salat. Kocapkeun di hiji imah nu nyingkur, imah nu pernah dipake ngariung komplotan Kemed ngabadamikeun rekayasa supaya nu ka masjid beak. Halus euy pamanggih teh, kabeh warga geus teu aya, hayangeun deui ka masjid si Kemed muka obrolan. Puguh wae atuh bos, saheula nu boga ideuna. Tembal nu neang Ustad Burhan pajal dulurna gering. Horeng teh kasieunan warga di masjid teh kalakuan Kemed sabatur-batur. Aya ku tega eta jalma padahal ngaku nama maranehna teh Islam, tapi teu resep ka masjid, teu resep ka nu make tiung, teu resep ka nu ngaji, teu resep ka kiai. Horeng teh aya ti baheulana. Urang samper deui kabayan nu geus lila ditinggalkeun. Harita teh kabayan keur nungguan nu nyusulan Kemed. Teu pati lila jol teh Kemed jeung nu nyusulna. Saha nu pajar tah neang dewek, sugan nasibna hayang kawas si Burhan. Nu aya di dinya ngacenghok, najan urang dinya geus ngarasa yakin oge Burhan maotna wajar, tapi di roga hala ari ngadenge langsung kitu mah warga reuwas oge. Oh, jadi Ustad Burhan teh dipateni ku anjeun? Kabayan nanya. Kemed nu masih nafsu lantaran karesepna diganggu ku anu neang pok nyarita bari nafsu. Heueuh ku awing disurungkeun oge ku si Bakri, sia hayang nurutan kabayan berkokok. Ah embung kuring mah betah keneh hirup. Ngan seprut wae si Kemed narajang ka kabayan. Narajang oge teu make perhitungan, da puguh teu bisa maen po. Batur-baturna Kemed ningker kabayan.
tapi kabayan lain jelema samanea. Panarajangna Kemet digiwarkeun bari langsung nenggeukeun peureupna pas kana hulu angan Kemet. Bangkiung gubrag. Kemet ngagubrag nyangkorah dina taneuh. Memeh batur-baturna Kemet narajang harita keneh kabayan nyarek. Si Kemet tuluy puk nyarita. Mun aranjeun hayang salamet, aranjeun kudu nyerah. Kabeh rahayat di dieu bakal ngahurup ka aranjeun. Akhirna kabeh balad-balad Kemet cerah bongkokan. Terus si Kemet dicangcang nya kitu deui batur-baturna. Saterusna kabayan netah Pak RT ka balai desa laporan yen lumayan Ustad Burhan geus katewak. Kantor desa Pasirompe. Kuwu Pasirompe jeung aparat desa nu sejenna ampir unggal poe narima laporan talajak Kemet sabatur-batur. Tapi nepi ka poe harita aparat desa can bisa ngaringkus Kemet CS. Lain teu mampu. Tapi pihak desa teu bisa newak kitu wae. Lantaran lain hakna, dan nu boga hak mah pihak nu berwajib. Ku sapakara kanca teu boga bukti nu cukup jang laporan ka nu berwajib. Sabab kabeh nu laporan teh mung jadi saksi. Eta oge laporanna teh susulumputan. Disagedengan eta Kemet teh alona juragan kuncung. Jalma pangjegudna di desa eta. Ku beunghar-beungharna nepi ka pihak pertanahan ngaharamkeun juragan kuncung meuli tanah di sabudeureun desa eta. Sabab pakaiana nu mangrupa tanah geus loba teuing. Si Kemet pinter pisan ngalahatena uwana. Matakna juragan Kemet teu boga anak lalaki teh nyaaheun pisan ka si Kemet. Tapi aya masalah naon oge pasti juragan kuncung ngabela. Teu paduli si Kemet nu salah. Dina hiji poe Neng Ros anakna Ulis desa diganggu di jalan ku si Kemet malah ampir-ampir digadabah. Untung kaburu aya Ustad Burhan nu nulungan. Matakna Kemet kaburan teh keheuleunan oge tanpa wates wangen. Paulis ngadenge anakna diganggu samodel kitu teh teu ngeunaheun harkatna salaku aparat aya diunghak. Manehna geuwat wae indit ka markasna si Kemet nu memang keur aya di dinya. Atuh puguh wae ujug-ujug pasea si Kemet teu ngaku geus ngagoda anak Ulis kalah malikeun. Pajar si Neng na nu ngagoda manehna. Atuh Ulis kalah katambah nafsu. Tapi keukeuh si Kemet embung ngaku. Keur meujeunna pareara omong jol uas si Kemet Ki Kuncung alias juragan kuncung. Aya naon ieu teh Ulis? Kuncung nanya. Tuh si Kemet alo maneh rek merkosa si Neng anak kuring. Tembal Ulis. Lah piraku wae. Emangna mogokeun si Kemet? Ki Kuncung nanya deui. Ah teu nyaho pareuna ge teu hayang boga minantu jalma buraong, ceuk Pak Ulis. Si Kemet nempas nu keur ngobrol. Bohong wa, nu puguh mah anakna Ulis ngabibita wae.
atuh da abi oge boga nafsu ari dibibita mah. Puguh we ulis tambah nafsu. Pok kuncung nyarita. Matakna ulis anak teh ulah sok sina kumalayang teuing. Nyaho wae si Kemet kabitaeun. Ari anakna manehna boga lampah kitu mah. Ulis satekah polah ngajelaskeun nu sabenerna. Tapi keukeuh kuncung memenangkeun ka si Kemet. Akhirna ulis indit trek balik. Taya gunana ngobrol jeung ki kuncung. Manehna ukur bisa kukulutus. Sanajan manehna aparat desa nu boga pamor, tapi angger eleh ku pamorna. Eleh wibawana ku ki kuncung nu beunghar. Da kitu dulur, ari ku harta mah eleh, ku amplop mah eleh, sok poho amplop moal dibawa paeh. Ulis teu eureun-eureun, nguruncung ku polah ki kuncung sobat, ki kuncung jeung ulis teh sobat dalit. Batur ngaji, batur ulin, batur kamana-mana. Ki kuncung baheula beda jeung ki kuncung ayeuna. Baheula mah kuncung teh jalma kasep, sarerea berehan, daekan, rapekan, akuan, tapi tisaprak manehna diwaris beunghar ku Allah. Akhlak ki kuncung robah 180 derajat. Manehna poho yen harta nu kapimilik ku manehna teh pira oge titipan. Manehna poho yen ceuk ustad oge beunghar teh ujian. Da kitu jalma mah keuna ku awah gingsir, sok babari robah pamadegan. Nu tadina soleh bisa ujug-ujug sasoheh. Kawas ki kuncung harta nu sakitu lobana teh asa meunang manehna wae. Sakalian dititah zakat, fitrah oge ari bulan puasa, manehna teu daek atuh komo zakat harta. Urang balik deui ka kantor desa keur sibuk ku pagawean sewang-sewangan. Aya nu uluk salam ti luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Terus RT asup ka jero. Horeng teh RT geus nepi ka balai desa. RT ngajelaskeun maksudna datang ka balai. Manehna dititah neang aparat desa lantaran nu mateni Ustad Burhan geus dicangkalak ku santri nu boga ngaran Kabayan. Puguh wae orang desa manihookeun ngadenge laporan RT teh. Ah, RT mah teu baleg, piraku aya Kabayan los-los ka belah dieu. Kabayan mah aya oge dina dongeng, geus lah ulah ngacaplok RT. Itu ari pakuwu, pan ieu oge dina dongeng. Aya wae pohara mitranya. Heueuh nya. Geus sayu urang ka ditu. Jadi penasaran. Kewe ka polisi mah mun geus puguh. Sanggeus beras beres mah akhirna kubu sapara kanca bring init muru ka masjid nu keur ditungguan ku Kabayan. Barang jol teh kaburuan masjid lemur pasir nyungcung, kubu ulis katut reng-renganana mani ngajenghok. Leuh mitra, waktosna seep keun enjing orang sambung deui dina judul Kabayan Sayembara bagian ka-7. Wassalam cak.